Tah kieu babah ayeuna ieu barang loba di pasarna numpuk, hargana ripuh, nu narima eueuh, dilamur barangna loba, sok aya kumaha. Tah ieu tangtangan hirup ka urang tukang sayuran mah. Da keur lancar mah budak ololeh oge bari saeun, urang pasar keur lancar mah nalaleponan 20 karung, 30 karung. Dibere modar mah urang pasar eueuh nu nalepon ditelepon tara di reject atawa tara diangkat di WA dibaca we jiga koran WA teh. Dari paeh mah lamun keur hirup tanginas isu keneh geus nalepon menta barang. Dibere modar mah boro-boro isu keneh jam 3 sore oge urang pasar teh diteleponan teh hararese. Teu ciga keur lancar, lamun keur paeh mah cigana teh hoream we meureunan aya telepon jeung nga-WA teh urang pasar mah. Di gulungna kitu dipalebah lancar, hese neangan barang, hese ka ditu ka dieu oge. Bere modar mah urang gunung nawarkeun tea mah, anu tea mah, ieu da kagok bawa weh da mal ieu. Paribasa teteh mentah 10 karung jadi 50 karung dibere modar mah teu ciga keur lancar. Menta 20 karung biji 5 karung keur lancar mah raung gunung teh. Tah kieu tukang sayuran teh pait peuheurna teh.